Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi, wilujeng petebang dari sareng simkuring balai hideung channel anu kaleresan alhamdulillah dina wengi ayeuna mah aya aki lengser anu maturan simkuring kanggo ngawuruk perkawis dongeng panginten da ari anjeunna mah aki lengser teh atuh. Mohon Ki, kumaha Ki kira-kira Ki? Alhamdulillah damang kan. Ari aki teh di mana? Wayah kieu. Nya kieu aki mah gitu nya. Melari naonnya namun cara angin da lain angin mah geus aja ngagelebuk sigana teh. Melari ieu lah ketenangan aki mah gitu intina mah. Oh gitu. Jadi kieu Ki tadi teh nuju sonten tadi tepang sareng Om Goes. Om Goes, apal Om Goes? Oh, Pak Guru? Pak Guru anu di SMK Mandala teh gitu. Jadi kieu anjeunna teh nyarios ka abdi. Kumaha teh kumaha? Jadi kieu lengser cenah bade ka dinya cenah kitu aya naon gitu Kang Guru. Abdi nyarios ka Kang Guru we da gitu. Jadi anu acelo-acelo. Sanes acelo-acelo di mah Kang Guru teh Akang Guru gitu. Jadi kieu soalnya teh cenah bade aya ki lengser ka dinya aya naon sih? Teuing cenah eta teh pas saya jeung pamajikan eta teh leres teu Ki. Bejak itu teh Ki. Ari di wartoskeun mah awalnya anjir namana istilahna sarwa jeung muka privasi sorangan dina rumah tangga nanging dah kadang lagi teh inti nama berbagi curhat meureun rek curhat ka saha kitu inti nama lamun lain ka babaturan dasar nama da teh kenging eta teh kenging dicarita-caritakeun perkawis rumah tangga mah nanging ieu mah supados ngubaran hate tibatan rudet wae dirorompok tah meuni ge ameng ka rencangan nyata di naon istilahna pangreurehan balai hideung gitu tuh pamirsa ternyata geuningan lepat gitu si horeng meureun ka dieu teh hayang wipian naon teh eta nu kahiji Kang Ding buat gitulah abi mah sarasa upami kuota CF teh nya sok indit teh ke Kang Ding abi mah punten we nyuhunkeun wifi gratis teu naon kitu pamirsa. Jadi intina ieu mah jadi sumpingna aki lengser ka dieu teh karena hayang wipian cenah kitu pamirsa. Aduh gitu mangga kebiasa aduh punten ya jadi kamana bendi ya rupina abdi moal panjang sahur margi dina wengi ieu abdi kasupikeun tamu nyaeta aki lengser ti palih kaler gitu. Jadi aya dua ieu lah aya dua namina teh dua season lah nya kitu. Mohon. Jadi anu kahiji abdi bade ngadongeng gitu Ki. Punten nya Ki nya. Mohon aki mah datos sepuh lah gitu tah ieu bade ngadongeng heula ieu anu wengi ka 20 panginten dinten enjing saum urang teh gitu. Dina wengi ieu simkuring bade nyandak hiji judul dongeng mudah-mudahan sing jadi pieunteugeun keur urang sadaya nyaeta judulna Gagak Jadi Hideung. Itu Ki tah gagak jadi hideung Ki kumaha tah kira-kira na carita dilebetna ieu gagak jadi hideung teh mangga wilujeng ngadangukeun. Kacarioskeun baheula dina hiji tempat aya orai naga keur nawu balong. Sungutna ngegel kana tangkal huni, buntutna dibelitkeun kana pancuh tambakan belah dieu. Awakna malang dina balong teh tuluy di ayun-ayun digoplak-goplak.
dipake nawu balong teh. Tepung silila balong teh saat laukna sing kocopok loba. Jol datang Gagak kadinya harita mah Gagak teh buluna bodas ngeplak. Bener teh taki? Leres. Nah, gitu. Jadi baheula mah Gagak teh bodas ngeplak cenah kitu. Teh ieu mah menurut sanes menurut abdi ieu menurut Kileng Serano sepuh gitu. Kira-kira apa? Oh iya ternyata geuning Kileng Serana kirata cenah pamirsa. Maka urang lanjutkeun. Ujug-ujug corok-cok we laukna dipacokan nepi ka beak eta lauk teh anu baradagna mah. Tah ku orai sanca katempeueun Gagak teh maling lauk. Nah, geuwat teh digeunggeureuskeun. Tapi da Gagak ngalah beuki ngahajakeun lain digeunggeureuskeun teh lain naon? Lain nurut, lain sieun kalah ngahajakeun gitu dipacokan. Atuh orai teh ambek sebrut bae di udag Gagak teh hiber ku orai di obrot teh. Gagak teh bingung dan diberi wae geuning sieun katewak meureun cigana mah. Kabeneran aya nu keur neulem gebrus bae Gagak teh asup ka jero pijanan. Tah barang kaluar. Nah jadi lestreng gitu taki caritana teh. Nah, barang jol orai sanca teh panglingeun. Ali meureun anu tadi di udag teu bebodas, nah ieu jadi lestreng cenah meureun kitu. Blok we orai sanca teh nanya. Makhluk hideung teh nya maneh cenah nempo sakadang Gagak teu tadi liwat ka dieu kitu tah ceuk si sanca teh. Gagak teh sorana digedekeun. Ngomongna oge basa Betawi da sieun katara meureunan. Enggak cenah kitu. Tah kitu sasakala manuk Gagak buluna hideung anu tadi malah sorana ge jadi enggak cenah kitu ki tah. Nah, jadi rada bingung gitu cerita teh sebenarnya jangan saeutik. Tapi mudah-mudahan yakinya wios urang saeutik tapi mudah-mudahan sing aya manfaatna sing aya gunana keur pikeun kahirupan urang sapopoe pangitna kieu nya. Gitu. Tah meureunan eusi atanapi hikmahna pesen moralna anu tiasa dicokot teh panggitan kieu ki. Ari jadi jalma teh kudu getol, kudu daekan, kudu ulet lah gitu usaha lamun hayang boga imah cenah kos sakadang orai sanca gitu meureunan ge. Ulah jiga Gagak baong. Hayo we ngeunah dambung gawe maling meureunan kitu tah. Tah kitu ki kirang-kirang gitu nya. Tarupina ki perkawis dongeng Sunda dina wengi ieu kukuring dicukupkeun we dugi ka dieu da abdi teh sono ki ka aki teh jadi hoyong ngobrol lah gitulah intina mah ki kumaha ieu kira-kira na ieu mun urang geussan we kitu lah ieu mah naon teh dongeng Sunda mah gitu nya. Jadi kieu Kang Mohon perkawis dongeng mah nya sing kuring oge keresan nalika nuju alit keneh tah pun aki teh sok nyeteh radio nyaeta dongeng teh dongeng Mang Jaya baheula atanapi aya geuningan wakepo. Inget naon teh judulna? Tah lamun baheula mah si Rentul jeung saha mah poho deui tah kok Kang Ning emot panginten Ari kuring dongeng Mang Jaya. Ari kuring mah ki inget ki Mang Jaya mah iket baheula teh jam tah Jeung si Rentul si Ronyok, si Rentul jeung si Riweuh. Aya deui ki anu Amran. Inget teu? anu Amran. Judulna Amran. Ya pukul nanti keur leutik keur ST nah di pararoho deui Kang Ning lah. Tah kieu ki kunaon abdi sabulan ieu hoyong naon istilahna mah ngamumule lah budaya dongeng ieu gitu. Nya malaman dari itu mudah-mudahan barudak ngora ayeuna teh khususna di urusan kabudayaan Sunda teh kageuing deui kitu ki maksudna mah eta salaresna mah ki kumaha tah menurut aki? Oh nya sae pisan. Reksa deui lamun urang henteu ngamumule budaya sorangan. Ulah nepi ka kaancikan istilahna budaya deungeun kasebutna budaya luar. Geus we budaya urang diaku ku
orang luar karakter. Istilahnya mah bergerak, istilah mah ambek-ambekan teh budaya orang di aku. Ayeuna budaya orang cari cingwal, lamun teu digamung mulai urang sorangan. Tah eta kitu. Gitu pamirsa. Jadi aya alusna oge dina wengi ieu kasumpingan tamu teh aki lengser anu mana duwi kadanget ayeuna teh anjeunna masih keneh tetep tumetep dina urusan budaya Sunda gitu. Tah Ieu Kang Ding. kumaha ki kumaha ki? Makan ker istilahna kondisi ker naon teh lockdown nya. Duh, aya manfaat lah Kang Ding. Janten urang teh berkreatif di bumi stay at home teh supados teh aya kegiatan. Eta si aki lengser meuni stay at home sagala eta ona teh kieu teh bahasa eta teh naon sih? At home teh ngajadog di imah. Alah. Teu pira yang gini atina mah ngajadog di imah. Oke, punten ya kinya ku abdi bade ditutup heui lami teuing karunya pamirsa. Oh gitu. Mangga ka pamirsa sadaya rupina mung dicekapkeun sakitu wae. Kirang langkungna abdi nyuhunkeun dihapunten. Wilujeng ngajalankeun ibadah saum anu ka-20 dina dinten enjing mangga permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.